Sunda Podcast. Gayanya ya sedang pisan urang ieu kok. Kumaha gitu. Kan sebenarnya nah Capruk Sunda Podcast teh aya historina urang duaan teh sih. Lamun ceritakeun mah panjang lah pokokna namanya. Intina di 2012 urang pernah boga program harita keur gawe di radio ngaranna Capruk Sunda, mungkin anu baheula sok ngadangukeun mah apal lah gitu tah. Jadi ya teh asa ngobati rasa kakangan lah gitu. Dan pedana teh moal macakeun komentar bintang muda ya nama. Eta hungkul moal macakeun komentar. Ya si Rizky Darajatnya 2012 so bayangkeun terakhir ngocoblak di Capruk Sunda teh. Ayeuna dibere deui kesempatan di Capruk Sunda dengan format baru dengan format keciri banget dan di rumah yang baru. Jeung ayeuna jadi ari dina beungetan kieu teh bisa gumasep urang teh nya gitu. Ai baheula mah teh kasep ge sora teh di gitu. Lain kieu baheula mah ngomong teh. Kumaha? Kalau menurut Ibe sih. Mes, kayak sih aku udah diundang ya jadi bintang tamunya. Jualan bakso cenah. Itu disebut secret guest. Nah, guest. Anu ditampilkeun dina thumbnail teh geuningan dihideungkeun geuning bentukanna teh siluet. Goblok bagus hideung. Urang mah hayang di dieu ge siluet teh eta mah. Halus. Di bintangna teh saja bintangna siluet pokona mah. Teluet soalnya mau ditampilkeun wah loba nu nagih. Weh. Nagih janji-janji cinta tuh si eta mah bro. Kira-kira ya. Datangna beda-beda. Da sorana ganteng pisan. Heeh anjir ti mimiti anu lumayan tapi kan kabueuk datang anjir kelo. Tiba-tiba cing jauh leuwih kata cing bisa ya. Tapi ya tadi balik lagi kana Capruk Sunda. Berarti 2012 eta urang jalan teh salah 2 tahunannya. 2 tahun meren. 2 tahun soalnya kan ingat tuh pas ulang tahun pertama mah yang ngirim kue urang di pendengar urang. Bener teh selamat ulang tahun Capruk Sunda. Radio mah ulang tahun teu pernah cek urang ge anu ngirim kue. Capruk Sunda ulang tahun aya 1 tahun kaduana teu kungsi ngaliwat kadua ge. Teu kungsi urang langsung luncat atuh. Urang keburu ngepot teh lah teh. Pandinya ditulikeun heula jeung WN. Si WN kudu diondang nya. Bener. Bener sih mun teu bisa. Masih aya di kieu nanya WN. Ayah. Wah ente ayeuna mah kieu. Atuh sugan gitu. Sugan ieu mah. Sugan daekeun datang ka dieu. Mohon ngobrol aja. Manawi gitu. Bari kieu atuh tapi mah. Manawi wae. Manawi. Eta 2000 sekitar 2014an nya da urang teh lecleng ti Garut teh teh 2014 teh urang mah pan 2013 ge geus di Bandung nya mana mah berarti didinya mah wit terakhir teh eta teh tema bulanan nya dinya mah masih kena cetrak lain urang wit mana cetrak tah jadi ayeuna teh bener-bener ngarasa reunian gitu kahiji eta terus nu kaduana tah ikok apal nu kaduana mah? Nu kaduana mah jelas misi urang ti baheula mah tidak pernah berubah misi urang. Naon? Misi urang mah pasti ti baheula ge tegas, terukur dan tidak akan goyah. Jadi angre panceg urang mah karena misi urang eta mah. Eta misi urang nu tadi disebut nu kadua eta. Anu can ka briefing sebenarnya teh. Misi nu kadua eta teh. Tapi kurang diasupkeun ayeuna. Lain, da keur baheula di radio ge apa program Capruk Sunda. Da misi anti produser naon ge. Pokona mah kudu Pokoknya mana ngomong bahasa Sunda laguna Korea. Aing kota kayan. Hayang kieu eta aing kota. Misi aing mah pokona mah. Ayeuna mah da baheula mah kitu teh kadeuleu. Bener. Kadu. Tuh pokona mah. Baheula we nya urang make headphone geuningan. Dituna teh dialpanon di record teh. Wah, make sorban luhur teh. Ramene Mas. Disangkana teh urang teh kieu we meureun siaran teh ganteng. Andalemi we lucu modal. Boro bau naon seserian kekesangan. Nah, eta tapi bener mah. Misi orang di Capruk Sunda versi audio radio baheula sound only anjay. Ya bener. Tapi kan ka ayeuna
plus visual. Cap ruksuna plus mah. Lain plus visual. Oke. Muriding. Ulah disebut tong ulah saka omong langsung gitu bisa anu kieu bisa tinggal ya namanya kayak gitu atuh. Baheula bantu aja. Ugar cilik-cilik terus anger misi nama membawa nanti hayang ngamumulai budaya Sunda. Budaya Sunda minimal orang teh teu jero-jero teuing juga batur budayawan naon urang mah minimal daek ngomong bahasa Sunda we gitu tah. Ari sebutkan budayawan mah da ari urang mah jauhnya budayawan mah kudu bener-bener memahami seluk-beluk budayana, senina. Ari urang mah kan sekedar ngamumulai ku cara anu simpelnya eta ngomong bahasa Sunda. Soalna aya teh geus hese. Aslina. Tong bola tong jauh-jauh kitu nya ku urang sorangan kealaman ku urang sorangan ayeuna ngadidik budak. Make teh da rata-rata make bahasa Indonesia teuing naon eta teh urang ge teu keur ngadalami urang diri urang sorangan kitu nya. Urang oge. Jadi tiba-tiba ayeuna ningali budak ceurik, aya kebiasaan why are you crying? Kebiasaan lain sama kunaon eta lain gitu kunaon pahira teh kunaon ku kahalangan ku topi ada TikTok aya budak kareng datang kita tutupan ku topi irungna teh we ngocoblag kunaon nya kunaon beungeut maneh kalau sorangan gitu rada hese soalnya kabudak kumaha rasana teh nya lamun kabudak ngomong rek ngomong bahasa Sunda teh asa sieun teu ngartieun gitu padahal urang sorangan nu ngadidikna tah kitu pada urang Rusia oge nya pae keskos teh giringan ngartieun we ngartieun budak we komo anu kamari tuh anu di London belah kidul eta mah 3 tahun nyorocos atuh bahasa Inggrisna teh teuing kumaha ngadidikna eta kolotna sigana mah bakal geus di naon sebutna teh dikursuskeun ti karena jerobot teuing pami ditaros teh ibu cenah bade ka mana beunang gitu bade kursus bahasa Inggris meureun nya kolot-kolot di Inggris mah teuing bidana ge bahasa Inggris meureun mareulna bisa jadi kan karasa ku urang oge kan tah ayeuna mulai kagiridingna teh karasa bukan hanya ku si nanti bahasa anu jadi bahasa nasionalnya bahasa Indonesia tapi ku bahasa luar oge bener gitu. Orang sok ningali dina sosial media gitu kan aya kolot-kolotna anu membuat anaknya jadi keren jadi di nanti diajakan ngobrol teh ku bahasa Inggris gitu. Aya baturan orang gitu kan nyateuna naon alus karena ayeuna kan orang kudu mengikuti oge karena naon ngaranna teh persaingan global lah gitu. Orang teh kudu jadi bangsa anu pinter. Betul. Ongkoh bahasa Inggris kudu bisa jelas karena itu bahasa internasional. Bahasa Indonesia piraku. Sabab orang jelas orang Indonesia kita eta bahasa nasional. Bahasa Arab minimal kulhu apa. Ya kan? Urang apalna dina Siratal Mustaqim we. Tapi bahasa Sunda ieu teh bahasa indung urang. Bahasa indung. Mother language. Language mother of language of mother. Pokoknya eta we. Bahasa indung eta mah jelas sesuatu anu menjadi dasar. Dasarna urang nanti sebagai orang anu terlahir di tanah Sunda, di tanah Sunda. Lamun aya istilah kieu kok didinya 1 juta. Cenah sieun cenah budak diajarkeun bahasa Sunda teh soalna bahasa Sunda mah ayeuna mah kalalasar cenah. Setuju teu? Kasar atau henteu na cek urang mah eta mah balik deui kana sudut pandang ya sebenarnya mah lingkungan mempengaruhina. Maksudna kieu aya waktuna ngomong kasar ya. Contohna ya. Urang jeung kolot. Jeung kolot nepikeun ka ayeuna. Jeung kolot mah ngomong pasti lemes. Gitu kan tapi jeung babaturan orang ngomong kasar kungsi bakal keur leutik pisan urang teh ulin
nya jeung babaturan teh biasa hoghagnya ya ulang ngadongengkeun anu leungit siki maneh sabelah ya lain can di ka zaman siki leungit can siapa produser sih ya pernah leungit sikina sabelah urang apal digejlikeun teh nya lain digejlikeun dikita dikocok digojlog dikocok jeung digojlog bedanya digojlog mah kieu dikocok mah banyak suku sabelah di kieu mah da kaluar eta tuh geus eta mah tong dicaritakeun eta mah sina ngadenge hanya pendengar cepruk Sunda baheula anu apaleun eta mah ngan ieu mah orang keur leutik pernah ulin ieu nanti adi di imah makan orang lemes bahasa teh jeung inung jeung kolot jeung keluarga mah lemes. Ya salah di lemur mah. Ari ulin jeung barudak mah biasa kasar gitu kan. Nah, aku inung orang pernah ditanya ki geuningan kitu nanti nyarios teh cenah. Kos kasar cek Bunda Sitar teh. Sisar. Oh sisar. salah deui wae urang. Tet Emang bala lahirna si Bunda di Sesar? Hah? Emang lahirna di Sesar? Sisar teh singkatan. Naon? Siti Saarah eta teh. Ngaran aslina lain ngaranna Sisar. Punten ieu mah sanes nyengseurikeun. Siti Saarah teh. Di lemur urang mah moal aya jelema anu paling lurus tujuan hirupna teh inung urang Sarah benar. Soalnya orang berteman di Facebook. Tapi itu dipakai Facebookna teh. Henteu ayeuna naon ayeuna mah hack. Henteu. Padahal kan ayeuna para Facebookan. Tapi kan ayeuna mah usum eta bunda-bunda konten. Ayeuna mah sibuk tengilun karitu. Bunda-bunda konten ayeuna geuningan masak divideokeun di-upload. Lempang ieu mah inum suku di video di-upload. Alhamdulillah inung urang mah teu sesat dikeun. Lanjut sesat di sosial media. Balik deui kana tadi ngomong kasar didinya terus digeureuhkeun. Ieu carita cek inungnya da urang mah geus poho atuh. Kan ieu carita cek inung. Tapi inung maneh mah ingeteun kana caritana. Heeh, da baheula teh soalna basa kajadian teh inung urang teh geus dewasa. Urang mah masih leutik. Jadi teh ingat. Gitu tah. Cek urang teh cenah urang teh dicaritakeun berarti inget. Apaan urang urang teh mangdege carita. Carita urang teh dicaritakeun deui. Ya kudunya carita-carita we ka batur. Ieu anjing. Pokona mah gitu terus. Tah, cenah cek urang teh jawaban urang teh harita teh apaan ngaranna ge ulin jeung babaturan. Gitu. Manya ayeuna cok itu iya kadeukeun barang urang kadeukeun. Cek urang teh sumuhun mangga ngeng. Piraku gitu kan. Coba siap ku aing ditengkas. Aduh abi geubis gadablug piraku gitu. Teh sinkron eta ya. Jadi tetep berarti tergantung emosi meureunnya. Emosi tergantung penempatanana. Cek urang mah teu masalah ayeuna ngobrol kasar nyari ngomongna jeung babaturan anu kasar deui. Karena teu kabeh urang Sunda ngomongna lemes. Ya gitu kan teu masalah asal ulah kasar pasea gitu maksudnya hoghag pasea gitu kasar teh ari ngobrol siga kieu mah kan urang wae kan ngomong kasar karena memang nyamana kieu nya teu masalah menurut pendapat urang mah kecuali mun aya babaturan anu ngomongna lemes ku urang di kasaran kan eta teu sopan jatuhna komo deui ngomong ka kolot kasar. Tapi jadi geus jadi rahasia umum oge dina bahasa Sunda kan aya model anu goblok gitu nya. Goblok geus jadi bahasa sapopoe eleng sapopoe. Atit nying mah. Tapi kan lamun ditinggali tina kamu sebesar bahasa Sunda tadi orang penasaran. Iya pasti anu sok diomong-omong Gus Sule bahwa menurut buku yang saya temukan di mana cecek kieu nanya ya nepi ka kieu na kamus umum bahasa Sunda ternyata kan ari goblok teh logor kasarna belah mana tapi nanya goblok teh logor lamun baju logor teh baju goblok eta teh mun otak logor teh otak goblok berarti otak goblok bener genahnya nyebut goblok kamu dilakokeun mah goblok lejat pokona mah tah naon nah salah sahiji hal unik cek urang mah nu aya di budaya Sunda nu kudu dijaga teh kusabab eta. Karena kan bahasa Sunda mah aya penekanan eta. Jeung aya
aya ieu jadi multi bahasa teh geuningan. Aya lamun ngadengekeun berita aya. Hah? Mun ngadengekeun berita pernah gak? Telah terjadi sebuah ledakan bom di Jakarta. Bom yang meledak. Gitu kan? Bom yang meledak. Ngomong gitu kan benar. Nyanyi. Meletus balon hijau dor we. Benar. Terus bukan dor tadi bahasa Sunda mah aya sia kitu kan. Urang kan beda jeung kedebut labuh jeung kedeplug. Eta mah bonikot badagna jeung badagna teh geus kaukur urang teh badagna teh segede kitu lah. Jika di lamun urang pokona lamun geus punten ari kampung Cilutung palih mana ka ditu we teras tah. Deket berarti. Deket. Lamun geus ka ditu teras tah. Di Ciseum mah aya falsetto tah lamun jauh pisan teh. Ka ditu kemungkinan pokona mah tambah lamun teh tinggi mah jauh. Pisan ka ditu. Kemungkinan Cilutung teh eta mah lamun bahasana kitu mah geus lain teu asup Jawa Barat juga bakal minimal Nusa Tenggara Timur lah sigana mah. Aing ngadengetina ketukan jauh. Nyebrang sayang jauh lah set naik pesawat tembak kemungkinan Nusa Tenggara Timur. Lamun bakat ning jauh pokona mah aya palsetan yang jauh ka itu. Eta mah jalan teh cenah. Sudah. Eta berarti komo geus ngajaankeun teh si Ikok makan motor. Wah, suat. Ane geus wah di jalan teh ugal-ugalan terus. Valentino Rossi ge keur ngajek-jek teh ngagebegnya. Gebeg atuh. Iya eta nu palap. Suat. Eta geus. Benar. Eta salah sahiji hal unik nu aya dina budaya Sunda. Matak menurut orang pribadi teu salah lamun urang Sunda khususna generasi muda gitu kan. Sebutnya teh ngamumule budaya Sunda minimal resep ngomongna resep kana laguna heula eta lagu soal lagu Sunda ayeuna garareun naon si Kang Dul Sumbang geuning diararan alhamdulillah nya ayeuna teh keur naik deui lagu-lagu Dul Sumbang kan keur ieu ningali urang dina komen YouTube urang Jawa ge raresepeun gitu sebenarnya mah sarua nya juga urang resepnya kan lagu-lagu Jawa gitu kan tapi kan jarang gitu nya. Terus kalau misalnya iya kok siga orang hidup di lemur nya urang udah lemur pituin gitu. Urang sanajan urang rada era ngaku lemur pituin teh. Urang udah lahir mah emang di lemur. Urang ge lahir mah di lemur teu di sesar. Ari pituin teh naon asli lemur maksudna teh ari asli urang lemur gitu. Asli urang lemur. Tuh ngomongin geus katingali asli urang lemur. Urang ge teu kahaja jol. Heeh. Jol aya beda teuing turun bareng kitu awak urangna. Urang sok rada ngadenge bahasa-bahasa Sunda ayeuna nu karek kadenge ku urang mah gitu. Anyar dina dedengan urang sorangan tapi teuing nya urang can muka kamusna. Siga model naonnya hargi urang mah. Sok ayeuna nanyakeun hargina sabaraha da urang mah tibagelan tapi karek ngadenge kata hargi teh. Lamun di lemur urang mah kan eta teh tina harganya. Soalna lemesna harga mah kan pangaos. Paling lemes deui pangawis. Eueuh hargi mah tapi ayeuna mah jadi ngabudaya teh. Cek urang mah meureun nya. Can melakukan urang we cek urang urang mah lain ahli budaya, lain ahli bahasa. Sigana mah eta bahasa serapan sigana mah. Serapan mudanya tina harga yang gampang jadi hargi gitu. Maksudna teh mungkin aya anu ngerasa yen harga teh bisi kasar. Sabaraha hargana tuh kan asa kasarnya. Padahal maksudnya harga dina teh bahasa Indonesia. Sabaraha hargana tapi bisi si lawan bicara teh ngerasa eta teh kasar. Jadi dipengkolkeun kana hargi sia kitu. Da soalna lamun kana pangaosnya jauh ari ngaos mah maca deui bahasa Sunda teh. Ai pangais. Nah. Sulale. Nah, gitu. Benar. Jauh pisan aja. Ngan nya bahasa serapan dina bahasa Sunda oge kan loba gitu. Entah itu serapan yang memang tiba heula oge geus aya. Maksudnya geus memang dipake ku kolot-kolot secara turun temurun ka urang, tapi aya oge serapan-serapannya anu kitu siga kitu anu karek muncul teh ayeuna gitu nu jadina teh bahasa baru tapi sebenarnya mah keur urang pribadi mah teu masalah eta teh. Teu masalah. Justru eta semakin
memperkaya karena bahasa Sunda eta sendiri semakin kaya. Karena pan bahasa Sunda mah eta tadi boga undak utsuk basa teh ya. Aya lemeskar ka batur, lemeskar ka urang, lemeskar ka sureun, lemeskar ka sahanakeun. Sahanya tiula teh aya nu pernah ngomong bahasa Sunda mah cenah gampang ukur kitu-kitu wae. Padahal mah kamusna ge tingali. Eta urang contoh anu paling gampang we eta geuningan. Makan. Oh nya, nyatu. Oh. Timimiti anu lemes teh tinu kasar. Oh nya tuang. Neda tinu paling lemes mah. Nah, neda tuang. Terus mam. Ngaleueut, dahar, mulai naik tah dahar. Tetegek, jajablog, lalebok, jajablog. Hah? Jajablog. Jajablog terus lalebok. Terus lolodok. Terus nyatu. Nua, ninga. Macokan. Papacok. Jeung kumaha penempatan bahasa Sunda mah nya lamun puguh eta keur ka jelema mata di neda tuang emam. Tanggeus ka me biasana nyatu. Lamun ka entog lolodok, ka hayam macokan jeung ka manuk. Bener teu? Jadi beda bahan. Beda nu ngalakukeunana, beda penyebutanana nya. Ayam ge lagi makan. Manusia sedang makan ayam. Ayam sedang makan padi. Harimau makan manusia, makan we kabeh. Jadi na bahasa Indonesia mah berarti jelema jeung mete sarua. Makan iya. Maksud sarua. Kata yang digunakan teh sarua gitu makan. Sedangkan di bahasa Sunda mah leuwih loba variasina biasana di matak aya istilah lamun bahasa keur sato diterapkeun ka jelema tah jadi kasar teh bener lolodok ye kan disaruakeun jeung entog Pak Haji nuju jajablog langsung ditimul Pak Haji teh jadi panapi ka itu jadi kasus jadi teh mun kitu mah bener mesti ada call sign buat capruk Sunda harus yes. Bener kok can diru bintang muda nah itu. Oh, kalau sama nya baheula mah urang masuk manggilnya teh bintang muda. Kadang para pendengar. Lamun dina Twitter nama aya keneh. Caprukers. Caprukers geus sobat capruk atuh. Capruk lur. Wargi capruk. Geus eta bener. Geus eta urang setuju kana capruk lur. Capruk lur gitu. Mana aya anu dialungkeun capruk lur. Capruk lur gitu. Engke lah urang rumus orang pikiran heula we soal eta mah. Mudah-mudahan 100 episode hiji ya episode 2 3 4 sareng salah. Mudah-mudahan tidak terhenti di episode pertama ya. Nah, pertama gitu. Dan terakhir. Nah, gitu. Asa jadi bintang tamu keur diri sorangan. Bersekali we tayangna teh. Nyeun itu serangan. Aduh. Isina orang kahayangna mah si capruk Sunda ke naon wae nya. Kahayang jelas kahayang mah bisa urang teh bisa ngundang bintang tamu. Ngaranna teh non disebutna teh orang-orang anu memang berkompeten. Anu kan minimal berhubungan jeung sarua daek diajar ngomong bahasa Sunda budaya gitu. Sunda. Tuh kudu budayawan oge. Misalkan sinen misalkan kan tukang kendang misalkan bisa tukang calung. Bener, tukang silat teu masalah. Muka hitung ke urang kayangna urang kaharepna bisa ngondang orang-orang tersebut supaya sharing urang pengetahuanana bertambah anu nonton oge bertambah gitu. Lamun ningali urang berdua terus ngobrol kieu mah atuh da maka mulak atuh da toksik menceblak zaman lain mah urang mah nya. Orang eta toksik bener. Nah, selain eta non teh kaharepna oge mudah-mudahan si channel oge semakin berkembang sehingga si budaya Sunda teh bisa bersaing oge jeung budaya-budaya lain. Jadi di henteu saukur budaya Sunda non teh capruk Sunda teh dilalajoana teh ku urang Sunda we hungkul tah. Teu saukur kitu tapi ku orang-orang di seluruh Indonesia bahkan kahayang mah ku tugas dirinya berarti eta mah. Nah, mele subtitle kudu subtitle Korea, Inggris,
bahasa Indonesia paname didengekeun ke batur. I don't want to do that. It's very difficult for me. Pokoknya mah meureunan karirna nu pasti mah di Caprukseuna mah aya obrolan, banyolan, jeung benyolan. Benyolanna mah kieu we palipuk we benyol, obrolanna diselangan ku banyolan tapi obrolanna kudu anu bermanfaat lah sia kitu. Ya, mudah-mudahan satu sih mah aya bintang tamunya nu tiasa hadir gitu. Insyaallah. Pak biasana mah kumaha lamun episode engke mah kedua mah tuh ieu we baheula produser urangnya nyatuskeun insyaallah. Da kudu tanggung jawab itu. Mana anu main kecemplung wae budak eta. Urang masih bertanya-tanya, masih bertanya-tanya serius eta urang. Kumaha caritana kitu deui. Kumaha caritana urang jeung aneh hebat bisa jual di Caprukseuna ada orang tepat ingat eta. Meureun ngomongna sarua bae kieu. Meureun nya. Eta dasar sabab-musababna teh. Emang kada rasis budak eta mah urang kidul mah. Siapa kidul cenah duanana meureun hijikeun. Urang mah aya cager meureun. Di SMA tah. Heeh. Urang pan kumaha? Basa mimiti asup SMA. SMA teh urang teh di SMA Tilu Tarogong, SMA 15 Garut aya nama. Oh, Libel saya nama. Tarkit gene urang baheula. So, biasa kan kelas 1 mah memperkenalkan diri. Iya, betul. Saya SMP 1 Garut datang aing. SMP 3 Pakenjeng. Kawe teh ngahulang. Lain siswa anu nanya teh. Guru jol kieu. Di mana Pakenjeng teh? Astagfirullah. Terkucilkan kieu. Salila orang kelas 1 ku babaturan sakelas disebutna si Pakenjeng. Pakenjeng. Lain di dinya oge lain pakenjeng, pakenjeng. Pakenjeng nu. Biasa orang sama pakenjeng senal teh nya pakenjeng jadina teh. Teu ngeunaheun aya make sendal. Nah, mana teh pakenjeng teh Tegal Gede nya. Tegal Gede. Anu aya Gunung Buligir. Porno dah eta mah jadi budaya. Tidak semua hal negatif itu negatif. Betul. Itu kan aya oge anu positif. Biasanya mah tina buligir mah jadi positif. Benar. Ngabureunal ya ngabureunal. Atau ulah sabuligir-buligirna oge. Iya, benar. Jadi gitu. Tapi ngomong-ngomong lemur kok cik hal naon nu pasti mana kan gede di intinya mah gede di lemur SMA kan nggak dia teh pasti SMP pan SMP pakenjeng mah SMA tapi dia tapi SMP teh di lemur na pisan di lemur batur deui urang teh ngekos SMP teh tapi minimal di lemur lah nya gitu masih kampung lah aya hiji hal teh misalna anu ayeuna lain kebiasaan naon anu masih nyangked di ikok nu nepi ka ayeuna masih kabawa eta teh bahwa eta teh hiji sesuatu nu dibawa ti lemur gitu. Urang mah anu kontras banyak, nu kontras sampaikeun ka kuliah oge sok dieukeun logat. Ka mana maneh? Dicoba ku urang di lurus-lurus siga urang Garut walaupun urang teu apal urang Garut ngomongna kumaha sih? Nyanger sok aya terakhir teh sok dijalikeun urang teh geus dilurus-lurus oge. Tapi kadang-kadang baheula sok digeureuhkeun kan. Nyah. Kot ngalu ngomong teh gitu kan. Orang pakenjeng waktu itu ngomongna teh sok gitu, paribasana teh. Tapi semakin lama eta teh justru menjadi kebanggaan ke urang teh. Jadi urang teh ngarasa ibaratkan eta teh jadi ciri khas. Jadi beda, jadi nu mudah pembeda. Nu jadi ente teh kenal ka batur bisa gara-gara eta kan. Urang mah di bahasa keur kelas 1 malahan mah keur kelas 1 SMA nya urang mah tara mun istirahat teh tara ulin di kelas sorangan ulin teh ka kelas batur aja mun aya nu wawuh di kelas batur tah ulin teh ka dinya nimbrung teh mata warawuh tapi warawuhna teh deui ka dinya mengarahna teh karena mungkin dikenalna teh tina cara ngomong sia gitu kan memang lemur orang sorangan sih henteu anu bener-bener reka mana tata kamarana gitu henteu tapi kan ada ciri khasna bahasa nanti aya sedikit aya nadaan gitu ngomong teh. Tapi pernah tuh misalnya aya urang soalnya sok minang ngomong sesuatu hal
Tapi kalau batur teh kalah nanya naon eta teh gitu. Aya. Maksudna teh lobanya. Aya. Sana sih batur gitu majang. Eta nu paling simpel mah nya. Orang teh kan Aing model kieu we. Aing teh eta jukut sisi jalan lain barabar kalau ngecemrung gitu. Nah, serius teh ngecemrung teh. Nah, model gitulah orang mah. Iya mah nu simpel we. Orang malah heran bahasa teh lah. Orang keur megat angkot Digosok we meureun jadi heran. Herang eta mah. Heran ieu mah terkejut terheran-heran. Kan balik teh urang mah ke arah dieu ke arah non ke arah Pemda. Ini itu gimana? Can beres PS di Panawuan. Oh, di Panawuan teh. Itu ada di Panawuan. Ke arah Pemda kan ka luhur. Sekarang balik ke pakainya. Mun ka aing pernah bayangkeun Cikajang. Mun ka RSU mah kan udah turun. Gitu tanya ku budak teh. Ke mana maneh balik? Ka Tonggoh sekarang. Ngahulang. Tonggoh teh mana? Lawan Katalan cek mana teh. Tonggoh teh itu mah luhur mah itu. Bener. Ya, bener kan? Dari mana lagi luhur mah itu. Ari ka itu cenah ka itu nyebut maneh naon? Kalebak. Itu mah ka hanap apa? Kacapangan tapi kadang mun urang geus kebiasaan ya nya contohna tah lamun masalah di kampung ka kota mah kitu masalah luhur tonggoh hanap ya. Aing ayeuna balik we ti dieu ti Garut, ti Garut kota. Da itu kayak Garut kan sebenarnya di selatan badeuna. Balik ka kampung teh. Mana rek ka mana? Rek ka Lebak. Mung cenah cebrek di Lebak mah. Kan gitu. Kumaha ka Lebak cebrek? Jadi kan ari di kampung urang mah nu ngaranna Lebak teh adalah bercak. Nah, setengah tidur anjing. Maneh anu ngalilir sorangan teh mah. Aduh, ini kalau waktu di aing mah kakulah. Banyak cebrek, banyak becek-becek. Kakulah. Panas hujan, enggak ada ojek. Kalebak mah kakulah ka handapna teh. Kulah nya teh kulah. Apa lah urang kulah, tapi nu batur teh ngartieun mana nu ingat siapa yang ngarti. Produser mah kakulah kalebak mah jadi kanu berecek. Heeh. Tah menyebutkan kalebak teh. Lamun kalebak biasa nu garing mah laneuh. Oh, kudu kalaneuh. Kalaneuh. Matak lamun hayu orang kalebak ulin. Cenah cebrek cenah kalebak mah kitu. Kudu kalaneuh. Heeh, kalaneuh. Da lamun di dia jadi masalah nyebut kalaneuh di aing disensorikeun oge. Nah, kan di kota mah kudu nya lebak laneuh teh. Lebak. Laneuh. Di pembangunan mah kalebak we. Oh. Gitu. Bener. Nah, orang apa halunya lah bahasa Lebak. Tah berarti kan contoh eta berarti kurangna pengetahuan soal tentang budaya Sunda sendiri. Kurang keneh urang mah. Terutama dina masalah arah mata angin dina bahasa Sunda mah. Nyaho aya kaler kidul kulon wetan tapi lamun ditujukeun juk cenah ka kaler tah aing cungah-cingeh bisa jadi puputeran aing mah di posrona. Teu nyaho. Ayeuna urang cicing di Desa Karya Mekarnya di Darajat. Ngomongna teh kitu. Ka mana mang? Kaki dul tah leuheung lamun kitu mah. Kaki kumaha maneh rek kaki dul rek ka belah mana kita lamun geus kieu. Bae ka dieu eta mamang di mana? Di kaler. Aing bakal puputeran. Kalerna mana urang gitu. Teu apal aing lamun tadi di dieu ka kaler kedua kulonna teu apal. Ka kaler teh ka mana? Kaki dua kulon wetan teh ka mana gitu. Sarua ari soal arah mah da nyebutkeun arah mah tapi da memang kebiasaan orang Sunda deh nya cek gitu. Orang mah kebiasaan orang Sunda mah sok nyebutkeun teh sok arah memang urang karasa karek ka kidul ka kaler bari tebuguh arah ka kidul teh ka mana beda jeung ka Cigolontang misalkan kan ka artinya ayeuna manehna dek arahna ti mana datang lah oge puguh ka Cigolontang mah ka dinya gitu kan beda jeung ka kidul mah kidul manehna teh ti mana ieu da mana datang ti kulon numberenan ka kidul teh jadi gitu. Pokoknya mah ieu mah episode hiji mah ngobrol urang geus ngaler ngidul ning BT nya. Mudah-mudahan buka atulah. Mudah-mudahan aya eusina. Bae eusian lah kumadenya teangan eusina mah korean. Mudah-mudahan eta mah alhamdulillah salila anggaplah 1 tahun setengah we kitu nya capruk Sunda baheula zaman di radio. Eusina pisan. Salila 1 tahun setengahan eta teh. Alhamdulillah taraya isian. Ya benar. Jadi amun ayeuna eueuh teh berarti urang masih mempertahankan konsisten. Benar. Konsistensi tapi ya lamun misalnya
aya nu perlu dikepoan rekomen naon baheula lama kan di Facebook. Ayeuna di Instagram mana? Instagram belum ada. Gemar Universe we lah. Iya, Gemar Universe. Di Gemar Universe we cari ge. Gemar Jadi Universe. urang lamun rek bisa nge dina story aya lamun rek bisa sesi tanya teh aya na story bisa tinggal ngeusiannya. Minggu ayeuna bakal ngabahas ieu bintang tamu ieu aya nu rek ditanyakeun mah ka aya. Dulu makan Capruk-suna teh di presented teh by radio. Mohon. Aya nama presented teh by naon? Tah ieu di dieu kemah aya sponsor teh mah kan pada sponsor. Gemar Universe. Gemar Universe. Di bawah naungan lah Penaungan beliau. anak. Gitu lah. Nya hiji deui tah di dieu kedah aya tah. Yang jakatuh tanya kosong. Aing mah. Ya minimal aya lah teh produk kayak gitu. Kada itulah nya. Lah naon penting mah aya gerenyemeun Sukrobi acah. Jadinya aing teh bisa. ngomong kita udah pahit atuh nu kita kita keur jembleng ka mah gerang karogong pung ya biasa lah nya kon didin nah gitu lah we nya episode ayeuna mah mudah-mudahan aya episode selanjutnya Insyaallah. mohon Capruk Suna ngomong Suna Lagu na eueuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun.